Aing boga mobil AC ya. Jika budak leutik bae mobilan ya. Ya aing boga duit balah mau di 10 balah dam truk. Keun ka nararik barudak. Ayeuna aya boga sawah lega nu batur. Lain nu urang. Kudu ngajual naon hang beli mobil teh ya. Mah ade kudu ngajual mitoha mah. Soalna areueuh tapi mah lauk teh rareueuh beak diarobat ku jelema dewasa ngan laukan deui yo Pangarenan Mbak Ebo di ditu beureun aya belut di sawah. Iya yuk, tuh. itu tuh di ditu we tuh sawah cuma mau belikan dari dia tempat halus deui tuh hareudang buka bae ah. Wow. Seger. Seger. Balak deh, panjir jadi. Bedog muncul. Anjir. Itu muncul. Tangan teh jadi tangkal deh. Baku hama tuh kan. Terus ini balik belah kurit. Uang saat dan laukan bisa ini anak tuyul karena laha di tiluanan sana jauh sugan budak jauh lah jalan lah dia umpan kena terudang aing budak teh goblok betulan kalah malik ka aing tah kalotor aing aduh umpan gini dia weh. Duh, sedang. Goblok. Goblok kita jama lompat kebut-kebutnya ta. Kan dita. Tanannya segala di bawah-bawah. Heueuh poho. Ungkalannya kan teh hayam kita dipicen ku bapak picen bah cokot bising we jama itu poin taplokeun ku aing taplokeun ka jama itu kenapa narik apa 15 minutes later. Itu tuh zaman tadi tuh tablokan ada zaman talahin sih ya sih gak nama awak man cungking ini cong tablokan zaman itu tak
heueuh. Dari mana juga? Nyiram suk geus. Geserin aja lah, balik lah. Bagi syarat dua bila lah. Esot pisanan dieuna lah. Labo, ing labo. Lain penting. Bakna esot nanti kena esot sagala nyane lah. Balik jalu balik. Sebutus bote hayam nih. Sudah bau heh. Buka nih ini. Jadi bau heh. Bau nih. Jadi bau heh. Buka kabeh gini. Kira aku di sawah ayah hayam. Kerah di dia. Mang. Ayo balik bulit. Mang spirit sugan. Tuh, Ngabu tuh sabut teh hayam geuning. maknya di sawah ya hayam mah. Pugu. Tanah irung hideung naon? Hirup. Teh hayam meureun. Wah, heueuh. Cepel mang. Dalit. Borongan bae teh hayam diletak.